poe ayeuna teh Pina teh boga kurupuk mie panukeran ti si Manggulali. Kabeneran kamari teh boga kardus urut jadi ditukeurkeun ka si Manggulali. Ieu teh kuduna mah dibere gulali lain dibere kurupuk atuh Mang. Tapi ya sudahlah lumayan ya aya eukeur nyieun seblak ancom ala-ala Teh Elsa. Oke markinjut mari kita lanjut urang gorengkeun heula ieu teh kurupukna kabehanana we pokona mah digorengkeun ulah disesakeun. Kusabab teh Pina teh geus cangkeul jadi dibikeun ka si salaki daripada si salaki ulang-ulang jadi cenah urang titah barang gawe we nya. Tah sabat kurupukna digorengkeun ku si salaki ku teh Pina teh erek ngarenos heula samarana ieu teh kabeneran cikurna eukeur kosong di warungna jadi teu dicikuran ge keun bae lah kur bawang bodas jeung cabe hungkul. Kusabab pas nyieun kuahna henteu ka video jadi wayahna teu di video pokona mah nyieun kuah eukeur seblak ancomna. Ulah salpo kana tiung anu siga lap ieu teh kabeneran tadi teh dipake ceumpal jadi kieu loba minyak cenah tapi keun bae we da teh Pina teh embung nyokot tiung nu sejen ukur aya tiung nu ieu. Oke lanjut barang hakana kaburu ieu teh kaburu salatri tingali kot kaalah ngeunah kieu paingan Teh Elsa deudeuyeun nyieun nu kieu patut apa teh ngeunah geuning cenahnya komo lada pisan mah.